Sarongge Camping Ground mangrupa salah sahiji tempat camping di kaki Gunung Gede anu aya di wilayah Kabupaten Cianjur. Lokasina aya di Desa Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Di arah Cianjur mah saatos Cugenang, teras kaluhur samemeh Cipanas. Mun ti puncak mah saatos Cipanas. Tirisna Sarongge teu satiris di Cibodas, janten pikeun nu teu pati kuat ku hawa tiris pisan. Sarongge tiasa janten alternatif pikeun camping. Sarongge nyadiakeun tempat pikeun camping grup sarupaning sakola, organisasi jeung sajabana. Fasilitas anu sadia di antawisna gasibu anu lega, musola jeung toilet langkung ti 10 kamar, mobil bisa asup ka titik perkemahan.